besok punya pare terjadi punya pare itu di situ kan jalan ulah ka dia da ajan anyar tadi itu baik tadi itu anu heubeul jalanna tadi mah da basir kene tapi mah dijikeun gitu tahun jalma tuh teh dia urang tiluan jalma itu ada kira isu punya pare isuk ek nunjal pare isuk ek nunjal pare tuh liarnya makana aing mitah maneh teh aing geus lieur sok maneh ngobrol tanya punya pare isuk ek nunjal pare moal eh Anyal pare maksudna ngan jalan moal ka dieu ere ka ditu da itu mah jalan anyar. Punya pare nu itu. Heeh. Lamun punya pare nu itu jalan ulah ka dia. Soalna masih ditutup kan anyar. Jalanna kan muter. Tah ieu pangaruh ngobrol jeung si budak kieu ya. Tadi ngobrol urangnya ulah kanu anyar. Da anyar dibangun. Terus bebeja tadi dia ulah ka ditu. Tah ka dieu ka kulon tah ka kulon ka dieu. Anu heubeul. Itu mah kan tadi bangun mah bisa libat. Heeh, jalanna maksudnya jalanna mun bisa mah jalanna ya hadir urang teh harus mematuhi peraturan. Aing nyaho. Itu yang anyar. Jadi kayak setengah bulan mah wayah Allah akan puncak lah. Mun bisa mah hari itu bae. Itu Apa jalanna tadi tuh kan ka dieu mah anyar jalanna. ngajak ujal pare din. ih heueuh tadi ge ngomong teh nunjal pare lewat dinya jalana Nah ka dieu mah ditutup. Heeh, deh hiji-hiji anu ngomong teh. Ya itu kan itu ada punya pare ya. Oh. Ente. Oh. Lalu di sana jalan adanya lagi tutup kene kali turun muter Aing maneh bisa singa denge. jalan ya mah jalan Lain eta aya awi nu rada teh awi. heueuh jalan oh Tah awi seuketan nya mongkas seukeut. No. cahaya kali Sudah digedut eta kayak gitu. itu yang jadi air itu mah itu Setuju. lebih halus hari itu mah setuju orang hari itu mah aduh Nah, itu kan pare aya 10. Ya. Buruh teh berarti 25.000. Ya, berarti lamun 10 kali 25 kan 250. Terus mana 100 kali 100. Iya 50 kali 100 malah apa dari ini? Malah apa aja buruh kan 50 ge. Enak pae. Bagi rata. Bagi rata naon? 250 Oh. 100 50 bisa kudu dibagi Ya, harus kan bagi rata.